Ro si toleng ngagorowo. Lompat! Lompat, Jang! Lompat! Ahmad ngarenyag berangbang lumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan kaincu aki sareng kami dongeng Sunda anu satia. Aki bade neraskeun pedaran carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-35. Carios anu katunda harita teh Ki Gorda jeung baladna kawalahan ngayonan si Toleng. Sabab makhluk ciptaan sabda kalah malik narajang ka maranehna. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyanggakeun dongengna. Tungtungna Ki Gorda jeung anak buahna teh tarung ngayonan makhluk aneh. Bedog digunakeun deui bukbek pada ngadek tapi eueuh anu teurak. Dira kekerot manehna narajang bebeakan tapi kalah ditajong bujurna nepi ka nonggeng. Sabda gogorowokan nyarek sangkan ulah narajang ka manehna rek diirik huluna tepi ka ngaguling bari ngajerit. Ki Gorda meh-mehan rangsak dadana untungan kena kana bajuna. Atuh teu boga baju akhirna teh dadana ngaliglat lantaran bajuna disasaak. Sabda, beleguk sia. Kunaon kalah sina malik narajang ka urang, ha? Benerkeun setan. Benerkeun sia, buru. Bisi balad urang ruksak manten. Aduh, kuring oge teu ngarti Kang. Nah jadi kieu ye. Balikeun deui kana asalna belegu. Heuh Kang. Tapi kudu tenang Kang. Aduh, alah eta ngudag wae ka kuring. Ampun. Alah yeung tulung. Eta makhluk aneh teh ngaragamang rek ngaranggem sirah sabda. Tapi dira anu tadi nongeng geus hudang deui, gajleng luncat bari narajang ku bedogna. Hiuk bek kana tonggongna. Tapi ngampul, gaur eta sato teh ngagaur bari malik ka dira. Wah! Tolong! Dira ngabecir lumpat sieun diranggem sirahna. Gancang ditulungan ku baturna, kitu jeung kitu we matak capek. Ari si Toleng mah ciciri hilan we atoheun asal lalajo bodor meureun. Ahmad oge nya kitu bungaheun. Sabab ka manehna mah teu daekeun ngaganggu eta sato teh. Sedengkeun sabda manehna geus meunang kasempetan. Gancang mapatkeun deui ajianana pikeun malikeun eta sato kana asalna. Tukung silila peledug aya haseup mulen eta sato. Muih dibarung ku sora anu ngaguru, lila-lila les teu kaciri, leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, jep jempe. Horse! Angus, oi! Sok lah. Naon deui cocokan anu aneh? Uing maresep, oi! Teu sangka urang dieu aya nu bisa sulap jiga kitunya. Ki Gorda kekerot. Panonem melong ka si Toleng, nyidikeun kana rupana. Ngarasa heran aya jelema bet elmuna ngaleuwihan si sabda. Anu kumanehna mah dianggap pangpunyulna. Hei saderek, lamun hayang keneh panjang umur, nam geura baralik. Tapi urut jajan bayar heula sia. Lamun teu dibayar, engke ku uing dicekek hiji-hiji. Sok, bayar. Setan alas. Nah sia teh ngahina teuing, ha? Tong loba omon. Hayang salamet mah bayar. Terus balik. Kajaba lamun hayang modar, ku aing urang podaran. Rek dipodarkeun ayeuna. Ki Gorda kerung, manehna mikir heula, lila-lila karasa yen manehna perlu waktu pikeun ngelehkeun si Toleng. Tapi rasa inget bahlo gawa pasti ngamek lamun si jajaka teu kabawa, atuh jadi bingung. Kumaha Kang? Ceuk dira manehna milu bingung. Cilaka euy. Urang tepung jeung jelema sinting ye. Kapaksa kudu ngelehan heula, tapi lain hartina eleh. Urang kudu neangan cara anu sejen
bayar heula urut jajan. Mangga Kang. Dira maju lalaunan terus ngodok saku bajuna. Ngabijilkeun duit sacukupna. Ari si Toleng ngagak-gak seuri sugema nenyok kitu teh. Sedengkeun Ki Gorda jeung baturna ngaleos baralik. Ahmad jeung si Toleng asup ka warung. Tapi heuleut sawatara waktu, koceak aya nu ngajerit sora awewe. Si Toleng ngajenghok, ari ngareret mata kaget. Si bibi tukang warung diantelan bedog beheungna dijieun sandra ku Ki Gorda. Atuh bingung si Toleng teh. Si Toleng jeung Ahmad anu tadina geus ngarasa tenang dumeh Ki Gorda jeung baturna geus kalabur, ayeuna ngadadak bingung duanana ngaharulang. Lain teu wani ngalawan, tapi si bibi diancam bahaya. Sedengkeun Ki Gorda jeung anak buahna geus ting bedega. Kabeh oge siaga pikeun narajang deui ka si Toleng. Keur kitu cakakak Ki Gorda seuri. He, jelema, tenyokeun ku sia. Lamun sia teu masrahkeun eta jajaka, ieu mangkeluk rek dipencit ku aing. Sok ayeuna kari milih. Nah mending masrahkeun si eta atawa mending si bibi paeh. Si Toleng canembalan, manehna bingung keneh. Ari sabab duanana oge perlu ditulungan. Ahmad geus jelas butuh bantuan. Sabab diancam ku Ki Gorda. Atuh si bibi oge sarua, teu meunang paeh kitu wae. Sabab teu perlu dibabawa si bibi mah eueuh urusan jeung manehna. Ari Ahmad geus ngarti pangna aya kajadian kitu teh, Ki Gorda jeung kanca-kancana miharep sangkan bisa mawa manehna. Timbul kacurigaan dina hatena, pok ngaharewos ka si Toleng. Kumahari geus kieu Kang, eta jelema teh rek maehan ka kuring, tapi kuring teu wawuh ka maranehna, jeung asa teu boga urusan jeung maranehna da. Aduh, nyaot teuing. Uing oge jadi bingung ari kieu mah yeuh. Kumaha nya? Si Toleng nepi ka kerung panonna melong ka Ki Gorda. Kang, si bibi teu boga dosa. Karunya tuh mani geus sepa. Kumaha lamun tukeran we jeung kuring? Ngan kuring ku akang kudu ditulungan. Heug atuh ari kitu mah. Tapi kelanan, kumaha carana yeuh? Ari Ki Gorda jeung baturna geus teu sabar. Hayang geura nangkep Ahmad. Haok Ki Gorda ngagorowok deui bedas. Setan alas. Eueuh waktu pikeun lila-lila nungguan sia. Jawab sakali deui nu bener. Milih si bibi, milih si jajaka gelo. Sok dibere waktu 10 kali ngarenghat. Aing moal heureuy. Aing moal asa-asa mencit si bibi. Ujang, bibi tulungan Ujang. Cek si bibi bari ngalengis. Sedih dikitu-kitu ku Ki Gorda bari jeung teu boga dosa. Ngadenge omongan Ki Gorda kitu, si Toleng maju lalaunan. Keheula, ulah waka mateni anu teu boga dosa. Sabab si bibi mah teu nyahonna naon. Kumaha lamun Jempe kehed, gandeng. Milih mana ha? Kang, bisi elat manten. Keun bae kuring rek maju. Asal si bibi salamet. Cek Ahmad, manehna melangeun pisan ka si bibi bisi paeh teu pupuguh. Manehna bakal kaduhung lamun nenyo batur paeh alatan manehna. Sok atuh Jang, ngan kade sing ati-ati. Si Toleng kapaksa ngelehan maneh, sabab teu aya deui jalan sejen. Ahmad maju kalayan tenang, ngadeuketan ka Ki Gorda. Pada melong ku sarerea. Ari si bibi geus ngadeg-deg, beungeutna mani sepa. Pok si Toleng ngomong deui. Hei jelema jahat, bibi uing bebaskeun sia. Geus kolot karunya tah masrahkeun jajaka anu dipikayang ku maraneh. Eta mah deungeun-deungeun bolongkotan deuleu. Teu hir, teu walahir, teu kakak, teu caladi, teu aro-aro acan. Lain lanceuk, lain adi, teu alo-alo acan. Pek wae rek dikitu di kieu oge.
Tapi si bibi mah kolot uing, ulah dikukumaha sia. Hahaha. Hahaha. Maju ka dieu ujang. Awas ulah ngalawan. Sabab lamun ngalawan, ieu awewe dipencit ku aing. Ayo, maju. Maju sing deket ka dieu. Ahmad ngalengkah lalaunan ngadeketan kaki Gorda. Jantung naratug hatena pating sareblak. Tapi teu bisa mejar kumaha. Kapaksa pasrah sumerah ngabelaan si bibi. Dak kalian. Cekelan kuduaan. Bisi kabur. Ieu awewe moal waka dilepaskeun lamun si eta can karingkus. Dua jelema maju marawat tambang. Anu memang geus disayagikeun ti tadina. Ahmad pasrah, raketek, leungeunna ditalian, dikatukangkeun. Bedogna direbut, dibawa ku salah saurang. Ahmad geus teu bisa walakaya, salianti ditalian teh leungeunna diringkus deui. Ki Gorda sugemah hatena ari nenyok kitu mah, lantaran akhirna mah Ahmad teh beunang ku manehna. Cakakak seuri bari nyuntrungkeun si bibi. Hahaha. Teu burung beunang sia. Sapinterna oge budak satepak moal nyelehkeun kolot deuleu. Nini peot. Jig init. Aing mah teu butuh ku nini lihat sia. Si bibi tukang warung nolonyong. Tepikan nyuk suruk mata kuatir. Nenyok itu si Toleng manika kerot. Watir kanu boga warung. Tetuah teu dosa, bet kabagianna langsa. Tapi si Toleng teu ngomong ngajaga bisi tambah ngabahayakeun. Dak, bawa si wawelek teh, kade leupas euy. Mangga Kang. Bring Ki Gorda jeung kanca-kancana indit ninggalkeun warung bari mawa Ahmad. Atuh si Toleng maninga hulang, manehna melang ka Ahmad anu dibawa ku Ki Gorda. Tapi can bisa bagerak. Cicing bae bari nangtung, sedengkeun anu indit beuki lila beuki jauh. Les teu kaciri. Ujang kumaha ieu teh? Nah, bibi teh nepi ka ngalaman kieu. Punten nya Bi, wayahna sakitu mah nya da teu nepi ka paeh. Tuh duit di nu meja cukup keur ngagantian karugian bibi. Barang bibi eueuh nu ruksak, ukur bahe gelas hiji, lah jamak sakitu mah. Ngan uing perlu katerangan ti bibi. Eta mangkeluk teh saha nu sanyana? Duh Ujang, eta teh balad garong. Jahat, telenges, taya ras-rasan. Nu matak bibi mah teu wani ngalawan. Sieun dipaehan. Geus 2 kali ka dieuna teh. Garong eta teh Bi? Nya model garong we kitu. Malah malangkung jahat ti garong. Ari si jajakan nu tadi saha? Teu terang kanu eta mah. Ari bibi make kacerek nu gelo. Kumaha atuh? Bibi teh apan keur nyumput. Tekanya huan ti mana datangna. Ujug-ujug aya anu nyekelan tak-tak. Terus digusur, dibawa ka dieu. Duh, mani reuas bibi teh. Mani asa teu boga bujur. Keun bae Bi, asa mah jauhkannya. Petnya Bi, uing rek nulungan si jajakan nu tadi. Karunya jiga-jiga pibahayaeun ye. Cacap ngomong kitu, belesat si Toleng mah lumpat. Maningan sajorelat lir kilat. Atuh si bibi colohok bengong, asa teu percaya kana tetenyoanana. Malah mah nepi ka gigisik, terus kekeureuceuman. Sedengkeun si Toleng langsung mangperung ngudag balad Ki Gorda. Kacaturkeun Ahmad, harita teh terus digiringkeun ku balad Ki Gorda. 2 leungeunna ditalikung ka tukang, lempang teu pati ajeg minang ditajongan ku anak buah Ki Gorda. Sedengkeun Ki Gorda bungah anu taya papadana sabab geus hasil nangkep hiji jajaka anu dianggap bakal ngabahayakeun kana perjuangan Mbah Logawa. Sarta bakal jadi pituduh kana ayana harta karun anu keur dipaluruh ku Mbah Logawa. Hahaha. Hehehe. Hebat euy.
Geuning teburung benang si Jajaka edan teh. Kumawani ngalawan ka dewek mah pasti kojor. Ngan hanjaka cok si Abah ieu bebenyit ulah dipaehan. Ah, Kang, da diingu oge ka matak-matak parabaneun atuh. Geus kala gawena mah pasti dipodaran, Kang. Ceuk sabda. Nya sugan we atuh dipodaran. Keun dewek ge mah anu jadi alhujona. Kuring oge dae, Kang, tema sabda. Kitu gunem caturna Ki Gorda jeung anak buahna teh. Kabeh oge matak panas kana hate Ahmad anu nandangan tatali. Tapi Ahmad tetep sabar, manehna percaya kana amanat ti Aki Jalupang. Yen hiji jalma anu boga niat hade, dina hiji mangsa mah bakal aya anu ngabantu, bakal aya anu nulungan. Bari lempang teh Ahmad teu weleh nadeda kanu kawasa. Menta pitulung sangkan bebas tina cangkreman balad Ki Gorda. Anu dipika ingetna si Toleng, anu tadi kungsi nyelametkeun manehna. Can wawu tapi geus karasa kanyaahna. Duh Gusti, mugi-mugi eta jalmi teh sing terus mikanyaah ka diri abdi. Ma, Bapa, di mana anjeun teh atuh? Ieu abdi mah. Ceuk Ahmad dina hatena, bari terus lempang jajarig jeugan, teu kaup kenor saeutik sok aya anu najong. Ari anu diarep-arepna nyatana si Toleng tea. Harita teh geus aya tukangeun rombongan Ki Gorda. Tapi can wani nemongan nitenan heula kaayaan musuh, neangan waktu anu alus, neangan mangsa anu merenah, pikeun ngayakeun tindakan. Si Toleng nutur-nutur kalayan ati-ati, bari terus ngawaskeun ka hareup. Tetela, Ki Gorda teu aya niat ngabinasa. Ahmad teh terus digiringkeun, rek disetorkeun ka guruna. Geus aneh deui wae ye. Rupa-rupa pisan kalakuan jelema teh. Nah rek dikumaha budak teh atuh. Budak boloho keneh, budak can nyahonna naon. Bet geus dibawa kikituan. Cek si Toleng bari terus nutur-nutur. Akhirna jalan anu disorang teh leutik ngan ukur jalan satapak. Atuh anu lempang teh kapaksa ngantai hiji-hiji. Ahmad oge henteu direjengan kuduaan. Ukur diceklan ku saurang. Nya di dieu si Toleng asa aya kasempetan pikeun nulungan Ahmad. Hehe, awas ya. Piraku aing teu bisa nulungan kitu. Di landeuh aya sawah. Rancak jiga nama. Sugan we jelema teh ting belesek kadinya. Hahaha. Hehe, rasakeun sia. Sanggeus boga pikiran kitu, si Toleng teh ngarayap kana gawir anu aya kencaeun jalan. Sedengkeun ka katuhu gawir nang tawing teu pati luhur ngan kalandeuhna sawah ledok tea. Bareng nepi ka hiji tempat, si Toleng ngadepong di nu bala panonna melong kanu keur ngantai di jalan satapak. Dina hatena dibilang hiji-hiji, tetela aya 16 urang kaasup Ki Gorda. Dihareup ngan duaan. Katukangna 14. Kudu ngagulingkeun nu duaan heula supaya eta Jajaka bisa lumpat ti heula. Tapi kumaha ngabejaanana ye? Tapi gampang. Hehehe. Leungeun si Toleng ngaragamang kana batu sagede muncang. Meunang 4 siki, geus kitu ngawahan ku kumpul tanaga, rek maledog musuh anu keur lempang. Teu kungsi lila, hiup, hiup, batu teh dibaledogkeun, dilelempeng ka musuhna, siut, peletak, peletak. Keuna kana palipisan musuh, nu aya hareupeun Ahmad duaan, anu tukangeun Ahmad duaan. Eta jalma ting kalieung, kulitik ti guling kalandu, gujubar, gujubar ka sawah ledok tea, gero si Toleng ngagorowo. Lumpat! Lumpat jang! Lumpat!
Ahmad ngarenyag manehna curinghak. Untung sakilat oge kaharti, berangbang lumpat mapai jalan anu heureut, tapi untung geus asak latihan basa di leuweung tea. Teu jadi panghalang pikeun manehna mah. Gebeg Ki Gorda ngarenyag, katsida ambekeunana nenyo musuhna kabur teh. Kasebelan, udag euy, udag. Berengbeng saurang lumpat, tapi karek oge sababaraha lengkah, paletak sirahna keuna ku pamaledog si Toleng. Galeong, gulitik. Galeong, gulitik kana gawir. Wah! Gujubar ka sawah. Jeleng saurang deui lumpat, tapi sanasib. Peletak kana sirah aya deui batu, ngan ieu mah teu ngaguling, tapi ngudupung bari nyekelan sirah. Kehed, kunaon kalah ngahalangan jalan, ha? Hiling nyingkah sia, itu musuh, udah. Ceuk Ki Gorda amek-amekan. Tapi kahalangan kudu ngudupung teh terus dilengkahan. Bareng jeung kitu anu ngudupung teh cengkat, atuh jurung kulung, curalit, halayang rag-rag ka sawah. Geus dihandap ting kurumuy hideung jiga lutung, sabab kalotor ku leutak sawah. Horse. Selamat ngaguling euy. Dasar cadu manis sia mah. Pek marani heula nya. Tah mani ku leutak. Puas ya. Ki Gorda kakerot ngadenge anu ngomong kitu teh. Reg eureun terus tanggah. Anabre si Toleng keur engklak-engklakan ngigel. Ngahina pisan karasana ku Ki Gorda mah. Setan alas, geuning si Kehed. Haduh, aing katipu. Duh, dah aya-aya wae sesekenan teh, ha? Awas sia. Ki Gorda tibuburanjak lumpat. Untung manehna mah henteu tiguling kawas anak buahna. Sedengkeun Ahmad geus jauh manten, malah mah geus nepi ka jalan gede anu lega. Ahmad maningah hegak bakat ku cape, kesangna ngucur saluar awak. Tapi najan kitu oge manehna gede harepan, sabab bisa lumpat ninggalkeun musuhna. Katurug-turug, keur kitu teh aya anu ngolebat ka hareupeunana. Reg eureun anabre si Toleng. Kadiekeun leungeun teh Jang, urang laan talina. Aduh, hatur nuhun Kang. Geuning enggal sumping, nuhun Kang. Tenang we jeung uing mah. Ngan sakuriwel tambang anu nalian Ahmad geus lesot, lung dipikeun ka kebon sampe. Ahmad katsida bungaheunana mani asa tetulus digantung. Kumaha yeuna Kang? Lumpat atawa gelut? Kahayang maneh kumaha? Sanyana kuring mah teu hayang boga musuh Kang. Sabab tujuan kuring mah lain neangan musuh, tapi neangan indung jeung bapa. Lamun kitu carana mah hayu lumpat, tuturkeun uing. Hayu Kang. Berengbeng si Toleng jeung Ahmad lumpat deui. Ngahaja nyokot jalan anu pasalia jeung tujuan Ki Gorda. Tukung silila gero Ki Gorda ngagorowo. Hei, atah adol sia. Dagoan bangsat. Ditewak deui ku aing mah sia. Berengbeng ngudag si Toleng jeung Ahmad. Bari gogorowokan ngabejaan ka baturna, sangkan milu ngudag. Burudul, anu teu tiguling mah milu ngudag, lumpatna maniting belesat. Ulah waka eureun Jang, hayu. Urang kanu jauh, di dieu mah tempatna harah-raeun. Tuturkeun uing Jang, kade ulah luak lieu. Ayo Kang, uing mah moal ka mana-mana dah. Bari lumpat teh ngaromong bangun anu salsenaker. Ahmad ngarasa reug-reug hatena lantaran asa aya anu ngajait tina balai. Sedengkeun ti tukang rabul anu ngudag ting belesat sarua gancangna. Mun kanyahoan ku jalma anu biasa mah matak heran, sabab lumpatna beda jeung jalma biasa ting kolebat ngan kaciri kalangkangna wungkul. Akhirna si Toleng jeung Ahmad anjog ka hiji tempat. Di dinya mah lalega, datar jeung jauh ka lembur. Si Toleng nangtung bari nulak cangkeng. Surak seuri amis budi, teu jiga-jiga tas lumpat jauh,
malah mah tengesang-ngesang acan. Hehehe. Aman di dia mah, eureun jang, bisi capek. Aduh, alah, danya capek Kang. Ieu amekan meni asa eungap. Aduh, kamana nu garelo teh nya? Ahmad mah kaciri capeuna keur kesang nangucur. Tetela dina urusan lumpat mah si Toleng teh can aya anu nandingan. Eureun heula capek mah, sok diuk di dinya tah. Tenang we jeung uing mah. Soal musuh tong dipikiran. Geus kieu mah babari lah. Nuhun ya Kang, 2 kali akang nyelametkeun kuring. Ujang oge geus nyalametkeun si Bibi, hiji pagawean anu kacida hadena alus eta teh, pinuji. Ujang wani ngorbankeun kasalametan diri, pikeun kasalametan batur. Alus pisan eta teh, langka nu kitu teh jang. Uing mah resep ka nu kitu teh. Karunya tuh da Kang, moalnya si Bibi anu teu tuah teu dosa kudu cilaka. Kumaha warung Kang? Saha anu nungguan atuh? Nah make ditinggalkeun. Hehe, da lain warung uing eta mah warung si Bibi. Akang teh saha anu sabenerna atuh? Keheula can waktuna ngobrol. Tuh tenyo, si Gejul geus tembong. Sakedeung deui oge pasti ka dieu. Sok siap-siap. Ayeuna mah urang layanan. Curug si Toleng nunjuk ka kaler, ku Ahmad direret. Nya we aya anu ting belesar lumpat ting kolebat hideung ngadeuketan ka maranehna. Ahmad ngabedega nulak cangkeng. Manehna geus siap deui pikeun ngayonan musuh. Tadi oge da can eleh nya sote katewak, bane we dilicikan jeung dirempug ku lobaan. Kari saeutik deui Kang, teu ngaleuting kawas tadi. Hehe. Apan ti guling ka sawah. Sinamarani heula. Tuh, gegedugna pangheulana. Teu kungsi lila, jorelat celeg. Aya anu datang. Langsung ngepung si Toleng jeung Ahmad ting bedega nulak cangkeng bari ngaharegak. Komo ki Gorda mah molotot amek kuntuna kekerot. Asa dihina ku pantar si Toleng. Sabab kakara ayeuna aya anu wani ngalawan ka manehna. Ahmad taki-taki, caringcing pageuh kancing, saringsek pageuh iket, siap sadia pikeun ngayonan musuh. Mimitina mah reuwas, tapi nenyo si Toleng anu bangun tenang, manehna oge kabawa tenang, pok ngomong. Urang geus dikepung Kang. Hehe. Heeh. Sok inget keur bodak jang. Ari ulin hahayaman. Uing mah sok jadi hayamna. Si Jalil sok jadi careuhna. Nah hari geus gede bet jadi musuh. Atuh ayeuna kapanggih deui yeuh. Asa keur ulin hahayaman basa keur budak. Hehehe. Kang Karangap. Si Toleng niron-niron sorahayam bari tangga. Aduh, akang mah sacenaker itu musuh ting buncelik. Keun bae buncelik mah kabeureuyan meureun. Lain, amekeun ka urang eta mah. Anu ngamek mah amek deui ku urang jang. Nu molotot polototan deui. Kitu carana. Ki Gorda ngadenge kana omongan si Toleng. Atuh beuki amekeun we ka si Toleng teh. Katara huntuna kekerot, panon molotot, ari beungeut keuneuk lir beusi atah beuleum. Red ka anak buahna, kari 8 urang, sesana mah teuing di mana keneh. Cucunguk, sia teh saha anu saenyana ha? Nah aku mawani ngaganggu ka aing. Nah geus bosen hirup. Nanya teh teu umum jeung batur maneh mah. Kitu deui. Nanya ka jelema mah lain kitu basana atuh oi. Kudu kieu yeuh. Kisilah kumaha damang. Usum naon di laneuh. Tah kitu. Eta ngaranna nanya ka jelema. Lain bet bosen hirup. Bosen ngadengena oge uing mah. Setan alas. Ieu mah lain jelema waras. Kurang ajar sia teh ngahina ka aing ha. Daek medu teu ngahina uing mah. Asana mah omongan uing teh bener. Jeung papada manusia mah lain kitu carana. Tapi
kudu silih doakeun, silih hargaan. Kilang bara maca assalamualaikum. Cik atuh ulah-ulah molotot ka jelema mah. Ulah diajak ngobrol Kang. Ngalayanan nu gelo mah urangna sok kabawa gelo. Ceuk sabda bari kakerot. Kacida ijideunana kasih toleng teh. Aing mah lain ngajak ngobrol belegu. Tapi hayang nyaho heula kana ngaranna jeung hayang nyaho kana tujuanana. Ah, cabok we heula. Nanya mah engke paneuri Kang. Ih, hehehe, sarua gelona geuning. Abong pamingpina galaknya anak buahna oge galak. Pamingpina teu sopannya anak buahna oge teu sopan. Ulah kitu euy. Hehehe. Pipilueun kadunungan sia mah teu bener eta teh euy. Bener soteh nuturkeun anu bener. Ari nuturkeun anu teu bener mah nya beuki teu bener atuh. Hehehe. Moal bener, moal junun. Hehehe. Eling euy, eling. Istighfar. Ki Gorda jeung anak buahna ting burileng geus teu ngaromong deui. Lantaran asa teu aya gunana ngomong jeung si Toleng mah. Ki Gorda ngalugas bedog. Anak buahna nurutan kabeh. Bedog kuat karang ngeteng, seseukeutna ting buri nyai, ting burilap katojo ku cahya panon poe. Nenjok itu Ahmad rada seber, mangkaning manehna mah teu boga bedog, da aya anu ngarebut tadi can boga gantina. Kang, ngabarijilkeun siih. Keun bae jang urang oge boga siih mah. Tapi leuleus keneh. Engke oge geus waktuna mah heuras. Tong sieun jang, tong sieun. Kumaha urang atuh? Padu tonggong, ujang nahan nu ti ditu, uing nahan nu ti dieu. Tenang we, tenang. Sok, siap-siap. Ahmad nurut, manehna patukang-tukang jeung si Toleng. Sakapeung nguriling bari tetep ngajaga posisi, sina anger patukang-tukang. Ki Gorda jeung musuh sarua nguriling, bari neangan nolongkrang pikeun mimiti narajang. Mitra sadaya, dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah engke kapayun aya terasna. Kumaha nasib Ahmad salajengna? Kumaha ketak si Toleng? Antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-36. Sakitu anu kapihatur, permios, cak.